Ada buat Indra mati dia bapak. Cuma sebagai ngopi. Ada buat Indra sebagai ngopi. Tukang kopi nak mana si goblok udah arah rewo baik. Ada gua si Indra lila tadi ya 2 jam kemana si Delmat ngobrol teh. Aduh, si Babe kemana ngomong ayah di video. Nah, daripada kia mah mending teangan sih. Anjing si Indra itu. Indra, kemana? Dia siapa? Goblok gila aing ngadaguan 2 jam. Adieu. Si Babe ngaturuan. Kalem bae urang kadinya bae. Kemana tenang anjing geus magrib kieu euy awewe eueuh tegableg awewe neangan awewe eueuh geus daripada kieu mah kajian kene balik sugan we di jalan meunang awewe euy sabari isu rek dicukur Kita di mana wae mana teh tuh usin bisa penyakit corona itu tuh udah kumaha cai bukan tadi teh ieu Pak tadi teh geus cerita babaturan tadi teh oh itu yang bae kita tadi lu heueuh nya ayeuna teh usum corona cai heula bener ieu teh usum corona kumaha heula caina ieu jeung sabona ieu kumaha heula wah itu sih kan naik sih mah dari sareng di mana wae mana teh tuh di tangan ku bapak teh itu aya penyakit corona wae tuh geus ulin di mana itu wae keula atuh aca di nyokot aya sok Indra buruknya ulin teh ya wae kan geus ulin di mana bisa aya penyakit corona kumaha langsung naon urang lagi bayu hayu urang ajakan heula si Nengna hayu Sandi, siapa tuh dengan gitunya? Pas teh asa batur, ai gila kalau kamu ulang tai. Ayo, dulu Neng, sering. Naon? Hayu ulin. Aduh, Lina di mana?
naon ngakibat si Caca emang boga salah naon lala. Jadi kieu pan kamari teh si Caca teh ngajak janjian di sawah Mang Agus. Terus naon deui? Kulala teh tutungguan babaraha jam, ai pasti Caca teh datang-datang. Nya geus lala teh balik. Ai pas balik lala teh papanggih jeung si Caca teh kalau ka ulin jeung batur. Ngomongna mah moal ulin deui jeung budak eta teh ai teh kalau ka ulin deui nya keheul ka urangna ge kalau ka mulang tai. Geus daripada ngomong ke si Caca urang susulan si Indra ningali ngurek. Hayu atuh kalian minta belut kasih Indra. Ini itu saha cek si Denny eta teh. Mulai mah titah mani ka sawah we nu nutur. Hei. Ayo Bang ngaruaskeun. Ya, naon nu nutur wae. Ulin bari jeung ulin ka sawah ya. Kembali. Kembali. Mang ka dieu. Naon? Abang tidur. Malaysia disebut hideung mang sakilan ciga Afgan kieu. Ini muka saya teh sopan sih nyebut hideung ka mang. Awas ya mun keluar tingali sia. Kiran tes emang. Milatos can. Terus kiran teu amang. Sekolahan ku si bapak. Kiran tambah 1 bisa gak? Kadang 1 tambah 1 mah 2. Hayu. Tatu sekolah di dieu teh tah pisan atuh resep guruna balager rerencangan sakelas oge balager sareng garetol diajar lala betah teu. Mi abdi oge abdi mah betahna teh sok seueur kagiatan etang-etang hiburan upami tos capek diajar. Mun hanjaka sakedap dayu urang tereh kaluarnya bakal baturai sareng rerencangan. Res tapi upami tos tulus mah piraku urang bade calik wae di ieu sakola. Bade diteraskeun ka mana la? Hoyong mah ka SMA 1 dupi Neng. Mah bade ka SMA 2 Panginten. Nah, urang ka SMA 1 we meh aya rencang. Ih tiro rompok. Biasa kana motor atuh. Acan gadosim sareng moal diwidian kupun bapak upami ngabantun motor ka sakola mah kekei maraos da dicajapkeun ku supir nyalira. Oh mohon atuh wios ketang di mana-mana oge sakola mah da sami kumaha urangna sakola di SMA internasional oge upami urangna kedul diajar mah bakal kakantun. Eta leureuh pisan. Yasmin mucan. Mulahan ku si bapak. Badet diteraskeun ka mana, Ro?